ieu teh meni asa balaringung kieu. Duit eueuh, beas teu boga. Waktu nyerelek rek ngadahar sau meni asa meni sieun mejeng. Iya, mana meni riweuh. Manis nyokot biasa nu ti kos. Borora ameuna mana ieu ge beas teu boga. Urang mah geus dibere kertas isukan mawa jam 8. Wah, nah ada urang mah teu boga, mana borora aya tempo beas teu eueuh teh. Tapi tetangga urang ngebogaan mobil dolak ini menang. Ah, meureun aing mah loba, meureun ieu teh loba harta tan kalieu tah. Belum ada atensiin. Naon ka dieu? Ya mana di mana? Urang aya tanya. Naon tanya ke naon? Isukan jam 8 di pos. Ai mane mana? Teu borora beas ge eueuh, ai mane. Marane meurang naon? Menang mea. Daya sia teh meunang. Ai mah beunghar meureun nya. Ya, beunghar. Jadi dia tinggal itu bukan naon. Ya, ya, dolak di barere. Ya urang rek ngomongan wae cau ye. Segenah mejeng cau atah. Yang geus lah urang rek yang heula. Setuju atuh. Urang mah da teu beres heula bisa salaki ka belum datang. Urang geus sawa. Si Neng ka mana nya? Daripada lieu Neng mending marab doma. Majikan ti ka mana ngolongon? Ya naonnya kalau jadi salaki teh nuangan kulit cau. Kemananya salaki urang? Urang teh da ieu ge cauna geus asa. Ren, Euy, kenaon? marab doma. Mana ningali pamajikan urang teh? Teu. Oh atuh urang yang balik lah. Aduh, ari edek diajak ngobrol teh kalau kayak ini, geus ah urang lagi edek marah. Si Aa mananya? Oh itu geni. Ari Neng ka mana wae? Ari Aa ka mana wae? Coba dekati dengan Neng ti mah eueuh. Sok atuh geura mah heula. Oh nya atuh. Sora naon atuh? Oh, kerengan cau. Karelo cau aing can di dahar oge geus dibawa.